Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Ari ieu eta babuat martelakeun isim sifat al musyabbahatu anu disarupakeun itu isim sifat bismil fa'ili kana isim fa'il. Sifatun istuhsina jarru fa'ili maknan bihal musyabbihatus mal fa'ili. Al-musyabbihatu ari isim anu nyarufaan ismal fa'ili kana isim fa'il. Sifatun eta isim sifat ustuhsina anu direken sae naon jarru fa'ili jr dina fa'ilna jr isim fa'ilna maknan dina maknana biha ku itu isim sifat. Wasaubuha min lazimin lihadiri katohiril qalbi jamilil zahiri. Wasaguha jeung ari panyitakanana isim sifat musyabahat min lazimin eta tetep tina fil anu lazim lihadiri pikeun zaman anu hadir katohiril qalbi jamilil zahiri ari contona eta saumpamana eta tetep saperti lafaz tahirul qalbi jamilil zahiri. Tahiril qalbi hartosna anu bersih hatena jamilil zahiri anu sae penampilanana. Wa malusmi fa'ilil mu'adda laha alal hadil ladhi qad hudda. Wa amalusmin sareng ari amal nabi wa amalusmi fa'ilil mu'adda sareng ari amal pikeun isim fa'il anu dimuta'addikeun laha eta tetep pikeun isim sifat musyabahat alal haddi kana bari netepan kana batasan alladzi anu qad hudda parantos dijadikeun batasan itu alladzi. Wasabku ma ta'malu fihi mujtanab wa qanuhu dza sababiyatin wajab. Wasabku ma sareng ari mayunan kana ma'mul isim sifat ta'malu anu ngamalkeun itu isim sifat fi ta'malu anu amal itu isim sifat fihi dina itu ma mujtanabun eta dijauhkeun itu sabku atau dilarang itu sabku. Wa kaunuhu jeung ari kabuktosanana itu mata so ma ta'malu za sababiyatin eta anu ngagaduhan domir anu bakal balik kana mausuf wajib eta wajib itu kaun farfa biha wan sibajur ma'al waduna al mansuba al wa mattasol farfa mangka kudu ngaropakeun anjeun wansib jeung kudu nganasobkeun anjeun biha ku itu isim sifat wajurro jeung kudu ngajairkeun anjeun ma'al sarta make alif lam waduna al sareng teu make alif lam mansuba al kana isim anu dibarengan ku alif lam pamajeng kana ma'mul ittasol itu ma wa biha mudhofan aw mujarradan wala tajrul biha ma'al suban min al khala biha ku itu isim sifat mudhofan bari anu didopatkeun itu ma aw mujarradan atawa anu dikosongkeun tina alif lam jeung idofat wala tajrul jeung ulah ngajairkeun anjeun biha ku itu isim sifat ma'al sarta nama alif lam suman kana isim min khola anu kosong itu isim min al tina alif lam wa min idofatin li ta'liha wa ma lam yakhlu fa huwa bil jawazi wasima wa min idofatin sareng tina idofat li ta'liha kana nyandingkeunana itu idofat kana alif lam
Pama jeung ari ma'mul lam yakhlu teu kosong itu ma tina alif lam pahuwa mangka ari itu ma usima eta diuningakeun itu ma bil jawazi kalawan meunang. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.